Para bapak sareng para ibu, ku kang warsa diaoskeun ku Dewantara Sulayan. Ngaranna oge dunya, loba cerita anu kudu dicaritakeun, loba jejer anu kudu dipanjer, jeung mahabu kudu paning pasualan. Hukum di dunia memang kitu ayana, teu bisa dirempak ku jalma, urangan saukur bisa ngaikhtiaran sangkan resiko atawa balahi anu bakal tumiba teu pati rongkah. Rek dilantarankeun kalawan natural atawa sosial ku sabab paripola jalma. Saminggu ka tukang umpamana dunya atikan sakola jeung lembaga pendidikan anu sakuduna dipinuhan ku nilai rasional, arek anu aya hubunganana jeung angka, aksara jeung tata basa geus disuakeun deui ku kaum bapak jeung kaum ibu anu nyarokalakeun budak-budakna. Sebut bae jejer anu dibasakeun ku sawareh masyarakat modern, sebutan keur ngalandih kaum bapak jeung kaum ibu nyaeta DSP atawa dana sumbangan pendidikan. Jejer ieu biasana dibasakeun sababaraha minggu sanggeus para siswa katarima di sakola tujuan kalawan ngaliwatan jalur PPDB. Geus aya ti dituna mula dana sumbangan pendidikan dibralkeun di tiap sakola. Baheula mah sok disebut uang bangunan. Tuk nepi ka kiwari, loba anu can ngarti maksud kecap bangunan dina istilah uang bangunan teh naon. Bangunan anu mana? Bangunan naon? Dageuning, bangunan sakola mah diwangun jeung diadegeunna oge apan ku anggaran ti pusat jeung daerah. Sokomo kiwari mah aya anu disebut dana alokasi khusus atawa DAK. Anggaran keur ngawangun jeung ngarenovasi rohangan kelas. Dina ilmu komunikasi aya sebutan pseudologika fantastika. Nyaeta jalma ngagunakeun kekecapan sejen keur nutupan maksud anu sabenerna. Nya kawas anu logis sapanan, saolah ku ayana dana sumbangan pendidikan atawa DSP teh sakola bakal ngawangun deui rohangan anyar ku duit para siswa. Padahal lembaga pendidikan formal sokomo sakola negeri geus meunang anggaran operasional ti pamarentah. Upamana ku bos reguler ti pusat nepi ka daerah, aya oge bos kinerja jeung afirmasi. Kurang alus kumaha deui, pamarentah oge geus ngaluarkeun kawijakan KIS, KIP jeung kartu cerdas keur barudak sakola anu kurang mampu. Aya anu nanya ka kuring, emangna lamun aya keneh DSP salah? Keur ngajawab ieu pasoalan, urang kudu ngagunakeun nalar anu sehat. Kahiji, sakola memang teu ngaluarkeun kawijakan dana sumbangan pendidikan ku alasan da sakola memang teu meunang mundut anggaran ti para siswa. Kulantaran kitu, sakola biasana masrahkeun ka komite sakola jeung kolot-kolot pamilon atikan keur nangtukeun proses teknis dina nangtukeun gedena DSP anu kudu dikaluarkeun ku kolot. Kadua, dana sumbangan pembangunan atawa uang bangunan mangrupa kamufakatan atawa hasil konsensus sakabeh warga sakola. Kusabab kitu, pihak sakola oge teu meunang mengpeun carang atawa pura-pura teu nyaho kana ieu pasoalan nalika dibere panalek. Laras di sakola bapak ibu guru, para siswa kedah nawur DSP. Katilu, kamufakatan hasil warga sakola bisa diropea ku kamufakatan anyar anu jadi kolot barudak atawa siswa teu kudu era jeung ngaheulakeun gengsi dina mere kamandang ka pihak sakola jeung komite nalika kurang satuju ku dayakeun DSP anu waragadna rada badag. Aya anu disebut dispensasi atawa menta sangkan waragad DSP hasil kamufakatan dibayar ku waragad sakamampuhna. Kaopat, ngaranna oge sumbangan, pihartieuna milu berpartisipasi
atawa ilu biung jeung pipilueun dina ngaronjatkeun sakola. Kolot barudak bisa ku cara sewang-sewangan dina ngaronjatkeun sakola. Ilu biung berpartisipasi lain saukur ku finansial wungkul, bisa oge ku tanaga, pikiran jeung moral mental. Pasualan DSP atawa uang bangunan oge bisa dicicil. Sakuduna, lamun mah di hiji sakola aya panitia umpamana pihak komite anu ngatur jeung ngokolakeun duit anu asup, kudu mereka wijakan ka kolot barudak ku cara dicicil salila budak masih nyuprih pangarti di sakola. Geus jadi kabiasaan, hal-hal anu aya patula patalina jeung duit sok dipipindingan ku masalah anu ditimbulkeunna. Aduh renyom jeung paloba-loba kamandang. Di sagigireun eta urang oge kudu ngaku kalawan jujur teu kudu dipindingan ku sikep munafik. Dina pasualan duit sok loba oge kacaritakeun jalma-jalma anu milu nyair dina cai kiruh ku ngalap kauntungan keur kapentingan pribadi. Hirup dina mangsa kiwari geus sakuduna ngaheulakeun sikep gede ka era jeung mindeng neuleuman diri jeung kudu bisa ngarampa kana kayaan mental jalma. Henteu sakabeh kolot barudak miboga kamampu keur ngaluarkeun duit dina waktu samporet. Sok komo ku nitenan mangsa kiwari, pendidikan geus ditekel waragana ku nagara. Barudak mah kari soson-soson dina diajar henteu kudu milu riweuh mikiran. Duh, abdi mah teu acan lunas naur artos bangunan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi salila 2 tahun ieu geus meredih tiap sakola sangkan bisa nyurpei dirina sorangan nganilai sakola ku sistem anu disebut SLB, survei lingkungan belajar. Hartina antara anu dieusi ku pupuh sakola, guru jeung siswa kudu matching atawa ngadu manis jeung kanyataan anu lumangsung di sakola. Sagemblengna geus tangtu bakal dilakonan ku saha bae keur kemajuan pendidikan di Indonesia anu tiap tauna ngan aya bae sahandapeun nagara deungeun. Kabeh kudu sapamadegan naon anu dilakonan estu keur ngawujudkeun pendidikan berkualitas. Ciao.